Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Pamirsa sadaya, arinya isteh ditinggalkeun ku juragan soca anjeunna nangis wae pamirsa. Anjeunna emut wae ka ibu sareng ramana anu tos ngantunkeun. Istuning langsa hirupna Nyi Eis. Nyi Eis pamirsa ngagrentes kieu dina hatena. Duh, Gusti dah kumaha kahirupan abdi. Cek Nyi Eis. Ari cileungkeung teh aya nu uluk salam. Assalamualaikum. Hampir teka kuping ku Nyi Eis pamirsa. Saur Nyi Eis. Duh, Waalaikumsalam. Kening amang pada pikir sanaon amang. Cek Nyi Eis pamirsa. Si horeng, si mana horeng eta teh si Ibro bari nyandak bekel saaya-aya pikeun Nyi Eis di piwarang juragan soca. Saur si Ibro, iya Nyai, nyanggakeun dipasihan ti iya ya juragan. Ditempas ku Nyi Eis. Duh, atur nuhun amang tos ngerepotkeun. Kitu cek Nyi Eis. Mohon Nyai, punten ieu amang teh bade wangsul deui. Nya, kitu anya Nyai nya. Assalamualaikum. Cek si Ibro ditembal ku Nyi Eis. Waalaikumsalam amang. Cek Nyi Eis. Pamirsa sadaya cag urang tunda Nyi Eis. Teka catur di jalan si Ibro. Di jalan natos nepi weh ka bumina juragan soca pamirsa sadaya. Langsung dipapageun ku juragan soca. Saur juragan soca ka si Ibro. Tos mulang anjeun Jang. Diwalon ku si Ibro. Mohon juragan. Saur juragan soca. Jang, tos anjeun geura ka dapur nyuhunkeun dahar ka ibuna nya saya aya. Mohon juragan abdi nyuhunkeun ka ibu. Saur si Ibro pintas pamirsa daya. Sanes Jang, lamun maneh tos istirahat susul si Kardun ka kebon. Kukula teh si Kardun tah noong kadu sakalian cempedak toong. Beuteuy ge pangresa kula mah baruahan. Diwal ku si Ibro pamirsa daya. Pasti mohon juragan. Saur si Ibro pintas. Pamirsa daya, ari juga soca teh nyauran ibuna atanapi istrina. Ibuna, ari cilenggeng teh Ibu Ninggrum. Ibu Ninggrum teh nembalan ti palih pipir sigana mah tos ngala
cengek sareng lalap-lalapan di antara jaat roy sareng terong nya terong kalapa meuni arageng pamirsa eta terong teh. Saur Ibu Ningrum, pikir saya naon apa nak? Lain ibuna si Ibro pasihandar sekali yang kopina. Oh, mohon atuh apa nak? Saur Ibu Ningrum pamirsa ngalios ke dapur siga nama nyayudikeun keur dahar si Ibro kitu pamirsa. Ari celengkeung teh Ibu Ningrum nyauran si Ibro. Saur Ibu Ningrum, "Jang Ibro, jang tuh keur tuang terus disoyogikeun ku Ibu jang." Saur Ibu Ningrum ka si Ibro. "Oh, mohon Ibu." Nu akhirna si Ibro ka dapur sigana wae arek dahar pamirsa. Lila dahar sareng ngopi si Ibro ka kebon nya ka kebon juragan soca arek nyamperkeun si Kardun nutus lila nutus diheula ka kebon maksud nama. Ari si Ibro ka kebon juragan soca ari perjalanan teh si Ibro mapai-mapai leuweung teras jelogna teh ka pasawahan teras si Ibro mapai-mapai galangan sawah. Si Ibro ngagerentes kieu hatena. Duh. Waas kelar amat euy. Di sawah seueur genjer gunda tekuhan tekeong sareng tutut meuni loba kitu nya. Kitu pamirsa ceuk si Ibro. Cek si Ibro ngomong deui, "Tuh bener lamun mawa usep belut siga nama loba ieu belut di dieu teh." Meuni baragus kitu eta siga nama euy lamun ngurek mah. Kitu saur si Ibro pamirsa. Da memang pamirsa daya eta di pasawan teh seueur jalmi aya nu ngoyos aya oge nu marungan di bubulak sawah. Pamirsa sadaya aya oge nini-nini sareng aki-aki ngaradon ngaralaan pareturiang. Atanapi paret tos dibuat sok jadi di deui. Teras beh buahan eta sok dihopkeun kunu gaduhna sawah lumayan saurna. Kaleresan teu gaduh mah sok ngadon ngaralaan eta pareturiang. Kitu pamirsa sadaya. Kacatur si Ibro mapai-mapai tutugan sawah. Teras kadita teh nya aya walungan si Ibro pamirsa nyabrang eta walungan ari si Ibro ningali katebeh girangeun walungan aya deui sawah di dinya teh eta manuk kuntul meuni seueur pating saralayag tina tatangkalan ki hurang anu ngarungkunuk. Eta kuntul aya nu turun kana sawah aya oge nu turun masih dina gelengan
aya oge nu turun dina tonggong munding atau tikus. Saur si Ibro pamirsa daya, waduh eta kuntul meuni loba kitu euy. Nya eta teh si Ibro ngegerentes kana batu nupang luhurna. Si Ibro ningali kana batu pangluhurna, didinya katingali aya bangot tongtrong. Pamirsa daya, waduh eta bango ku gede amat euy. Saur si Ibro. Si Ibro bari ngetayep ngintip eta manuk bango sigana wae. Eta bango ngerti ditiangkeun ku si Ibro. Ari salayag teh eta bango hiber riab riab riab. Eta bango euteup kana tangkal kihyang dina gawir pamirsa daya. Eta si Ibro olohok bengong we. Olohok ngakembang kadu eta bango hiber. Pamirsa daya si Ibro nuluykeun lelampahanana deui nyabrang walungan terus nanjak mapai-mapai leuweung teu lila si Ibro nepi we ka kebon Juragan Soca pamirsa daya. Si Ibro ngareret pok si Ibro teh nyerios. Waduh, eta jengkol teka ala terus jadi sepi nya jepi gantung euy. Kokosan arasak cempedak kleubet. Duh, eta kacapi meuni mah peuy kitu eta teh. Ari si Ibro pamirsa nyauran si Kardun. Kardun, Kardun. Si lain di mana euy? Saur si Ibro pamirsa. Ari si Kardun, Iya euy, tebe kulon. si Kardun nembalan. Ari si Kardun si horeng aya di saung nuju nunggu kadu. Da memang tangkal kaduna meuni rajeg pisan. Seueur aya nu jenis kadu alit eta teh kadu peureut. Kadu haseupan aya kadu tambaga, kadu tenong aya nu jenis kadu pedang, sareng kadu beureum, sareng sajabana. Kitu pamirsa daya eta kadu teh. Pok si Ibro teh nyerios. Lain kadun euy. Geuning tuh seueur eta kaduna. Si Ibro bari ngereret kana kadu nu aya di kolong saung. Pamirsa ari si Kardun nyarios ka si Ibro. Ibro, ari maneh hayang ka luma euy. Tuh murak bae. Sok milih bae da seueur ka luma. Tuh kopina. Kitu pamirsa eta cek si Kardun. Ari si Ibro sareng si Kardun nyerduh kopi, nyaeta kopi pahit dicakruban atau dicampurkeun ku kadu meunang mesek. Pamirsa daya gancang cerita soalna si Kardun sareng si Ibro malulang bari rikeuk manggul kadu. Pamirsa kacarios Juragan Soca sareng istrina Ibu Ningrum
khususna Ibu Ninggrum sareng kaum awewe sanesna aya tetanggana anu ngadon marantuan di dapur nyaeta ngadon marasak saaya-aya. Ari tilila teh jal si Ibro sareng si Kardun rikek marungul buah kadu pamirsa. Pamirsa daya alam berang kaganti ku sumurupna panon poe di belah kulon dilimpudan ku pepedut hideng nu akhirna berang diganti ku peting katingali sang badra di tebeh wetan munggu hurung mancur gumebira sumiratnya angan buana panca tengah dipapesan ku bentang-bentang anu baranang siga nu ngaricepan atanapi ngabagjakeun datangna indung peting recetna manuk atapi satu gede satu alit anu liar ti peting di antarna kalong manuk buek disarada cihcir bebence sareng cangkas lalai oge barejil tina gowok-gowok kayu reangna eta lalai mangrupa-rupa lalai nyambran siraru atanapi keper pamirsa daya kitu eta kahirupan di pasir bungur. Katingali eta di tengah lembur teh lampu-lampu cempor harurung di tiap-tiap rompok aya oge nu marungan atanapi nirun seuneu di pipir rompok aya oge marungan dina kandang kebo atanapi munding sing horeng si mana horeng eta teh si Ibro pamirsa eta si Ibro katingali manggul tangkal jagong menang mengket ke para kebo saurna. Ari si Ibro santosna maraban munding anjeunna nyamper rencangna nyaeta si Kardun. Ari si Kardun sami nuju marungan tegel kayu nya kayu laban bari meulem sampe. Ari si Kardun uplak ngerikan belum sampe nutos asak. Ari ngeret ka tukang teh ari jol si Ibro pamirsa daya. Coba deh Ibro euy. Cek si Kardun. Nya euy. Dewek kalau ieu kerso. Saurus si Ibro. Duh, keleresan Kardun. Uing ge lapar euy. Nyata seur Ibro ngahaja ku dewek keur maneh. Cek si Kardun pamirsa. Ari si Kardun nuju ngabolak-balik kalapak dugan Comokel dak puguh belum sampai jeung dugan Comokel memang aduna kacida nikmatna pamirsa. Ari si Kardun sareng si Ibro haus siga nama ngaleueut cai kendi da memang lamun ngadahar belum sampai mah raos sok di leueutanana.
Ibro terasna ngobrol ngarel ngidul sareng si Kardun bari jeung ngopi sareng ngudud daun kaung. Ari si obrolan teh teu aya jadi nyaeta ngarancanakeun isukan atapi enjing biasa saurna bade ka kebun Juragan Soca. Dan memang kitu antara si Ibro sareng si Kardun teh ngaracanakeun bade ka kebun Juragan Soca deui saurna kitu pamirsa daya si Ibro. Si Ibro nyarios ka si Kardun. Kardun, uing mah kamari rek ka kebun teh eta di pasawahan. Manuk euy, nya manuk bango. Meuni seueur pisan eta teh Kardun. Ditempas ku si Kardun pamirsa. Ibro, laku euy ngajerat dan sami urang teh resep kana manuk mah. Cek si Ibro pamirsa ka si Kardun. Mitra sadaya kitu si obrolan si Ibro sareng si Kardun. Nu akhirna si Ibro pamitan ka si Kardun kalarasan eta teh tos tabuh 12 sungi mitra sadaya. Gancangna carios para wargi kaum dangu enjingna kinten-kinten tabuh 7 si Ibro meuni tampil nya tampilna karana nyamper ka si Kardun da saurna si Kardun teh tos siap ngantosan si Ibro. Rentang-rentang ti kajauhan si Ibro katingali ku si Kardun mitra sadaya. Maka iket barang bang semplak bari nyoren bedog bari nyoren kaneron. Ari eusina teh eta kaneron daun kaung sareng bakumole mawa timbal sareng uyah saur si Kardun da seueur atapi seueur lalab-labab bae mah da memang lalab-lalaban seueur di pasawahan antara genjer sareng kuda mah. Ari laukna mah saurna loba dina korobokan sawah ku betok-betok bae mah cek si Ibro pamirsa daya. Si Kardun ngareret ka si Ibro bari nyarios. Waduh, meuni saged nakelanan euy. Cek si Kardun. Sami si Kardun oge manehna make iket barang bang semplak bari jeung nyoren golok atanapi bedog da sami pada nyoren kaneron.
Nu akhirna si Ibro sareng si Kardun lumampa. Kecerita si Ibro sareng si Kardun di perjalanan anak ketebeh kaler mapai-mapai leuweung geledegan nyuk curug gawir ngeming jangkar da memang eta leuweung meuni remet ku kakayon serta mangrupa-rupa areuy di antarana areuy hunjur buut, areuy kipalungpung, areuy gadung sareng canar sareng areuy kasungka. Da memang eta leuweung subur mahmur buah-buahan. Kitu pamirsa daya. Eta di leuweung aya buah hawan, aya buah turalak, buah rengsil, buah dahu, buah parahula sareng buah tepus sareng sajabana eta di leuweung teh barjeng sora-sora manuk krecet di sarada mangrupa-rupa manuk di antarana tikukur gagak puruk kutut manuk walik jog-jog tikores pacikrak jeung cangkurileung sanes manuk bae pamirsa. Eta aya buut sareng kekas recet di sarada. Si Ibro nyarios ka si Kardun. Rame euy, di leuweung mah Kardun. Ditempas ku si Kardun. Nya euy, meuni waas pisan. Si Kardun bari rurat leret. Si Kardun pamirsa mapai-mapai ruyuk tepus ari berteh manuk bueg jeung lalai dina tangkal tepus peting salayag katarajang si Kardun. Saur si Kardun bari kaget. Anjir. Bagong teh sia. Cek si Kardun. Da memang hampir nerajang banget si Kardun. Mitra sadaya eta lalai teh. Ari si Ibro neangkeun anu ngarumbay dina daun tepus. Si Ibro nyarita, "Waduh, geuning sayang manuk euy. Manuk naon nya ieu teh?" Si Ibro bari ngeteyep. Ari gedeber teh hiber eta manuk. Nya manuk leutik tina sayangna. Sing horeng eta teh manuk jantung pamirsa. Pas ditingali ku si Ibro, sayangna aya anakan da memang 3 anakna teh. Kakarak bulu jarum eta manuk. Katingali ku si Ibro, anak manuk teh pating caralangat bari jeung ti corona bareureum. Kitu pamirsa daya. Katingali si Ibro arek ngalabuah anu baruleud beureum. Cek si Ibro sigana mah amis eta teh buah nu beureum teh.
Sigana maamis dong na eta buah teh. Saur si Ibro katingali ku si Kardun bari ngahulag. Ibro, tong di dahar eta mah euy. Weureu. Ari si Ibro ngaret ka si Kardun. Ari kitu buah naon eta euy? Cek si Kardun. Atan cek si Ibro pamirasa ditempas ku si Kardun. Pila ku mah teh nyaho euy. Pan eta teh buah calunggak deuleu Ibro. Tuh, lamun itu tuh nu belang hejo eta teh buah baduyut Ibro. Saur si Kardun bari nunjuk ka luhur kana ari nu ngarang kunuk pamirsa daya. Pamirsa daya eta barudak teh pamirsa jajan saaya-aya da jajan teh ieu mah benten jajan buahan nu aya di tengah eta leuweung. Para mitra kaum dangu gancangna carios pamirsa daya eta barudak dua teh ninggalkeun eta leuweung teras ka dituna teh mapai-mapai ruyuk euri. Katingali ti kaanggangan tangkal pongporang sareng tangkal kihiang pas dina dahan anu sumpung torolok eta teh sawara teh meuni waas kelar pisan pamirsa. Sing horeng teh eta manuk caladi noktrokan dahan garing meuni kamandangan sawarna teh kamana-mana mitra sadaya eta caladi nu entep dina tangkal kayu anu sumpung. Eta tempat ayana teh di Pulau Alit atanapi di tengah-tengah pasawahan atawa bubulak sawah. Katingali pamirsa daya rompok alit panggung dihandapeun kayu-kayu pongporang sareng kihiang. Teu aya jabi eta teh rorompokna Aki Uduy sareng Nini Oci sareng incuna nu namina Nyi Miarsi. Ari si Ibro sareng si Kardun pamirsa mapai-mapai galengan sawah atanapi tutugan sawah. Katingali langit angkeb pararwek mongkleng sang surya kalimpudan reuk atanapi mega nu akhirna katiup angin pamirsa daya.
kusang surya kelimpudan reek napi mega nu akhirna katiup angin pamirsa daya ngajadikeun hujan gerimis alit antara paduan mega mendung katiup angin kasen terkusang surya atanapi panon poe nu akhirna ngajadikeun sumirna cahaya katumiri anu warni tipurna windu nutug ka bumi munggu hurung mancur perak sinanglingan liri ibaratkeun taraci emas pamirsa. Ari si Ibro polohok bengong ngekembang kadu ningali eta katumiri. Ari si Kardun alewoh ngekembang waluh atanapi boled sami ningali eta katumiri. Eta katumiri cahayana pamirsa cahayana teh narajang peuting selong atanapi lantoro sareng narajang tangkal kirai meuti pating rariak pamirsa pating rariak mungguh waas katingalina warna-warni hejo berem sareng koneng cai balong oge sami nu aya di pipir Aki Udoy sareng Nini Oci. Kasendra cahaya katumiri pating gernyas hurung herang ombak banyuan. Da memang eta cahaya nutugna teh caket bumi bah Udoy atanapi Aki Udoy. Ari si Kardun pamirsa pok nyarios kasih Ibro. Ibro, itu katumiri euy. Meuni mancur kitu. Si Kardun panonna mah bari ngareret katumiri ditempas ku si Ibro. Nya euy, eta mah Kardun sok Nyi Putri ti kahyangan. Nya mandi ka leuwih biasa nama saur si Ibro. Teras dua anana teh buru-buru ngarudag eta katumiri nepi kana leuweung alit atanapi rungkun. Dua anana teh rurat reret. Sugan aya putri saurna mah mandi si Ibro sareng si Kardun nya pepencar si Ibro mencar sareng si Kardun. Pemirsa daya si Ibro ngagoro ka si Kardun. Kardun aya henteu euy. Ditempas ku si Kardun. Teu aya euy, aya oge ieu ye. Sumur. Nya sumur. Ieu ye. Saur si Kardun pamirsa. Ari si Ibro panasaran ngudag atanapi nyamperkeun si Kardun. Si Ibro nepi ka si Kardun pok nyarita. Mana Kardun euy?
saurus si Ibro ditempas ku si Kardun. Berijeng seri. Aya oge tunggul kau nggak aya cayan euy. Kitu pamirsa cek si Kardun. Si Ibro nyarius ka si Kardun. Tadi orang ningali saung. Urang mampir yuk ke saungnya. Gitu pamirsa itu cek si Ibro ngajakan si Kardun. Saurus si Kardun pintas. Nya euy. Pamirsa eta barudak dua teh arindit maksud nama arek ka saung. Ari nepi ka saung teh barudak unjuk salam. Assalamualaikum. Celengkeung aya nu nembalan. Gaya jadi eta teh Aki Udoy. Waalaikumsalam. Saur Aki Udoy bari neuteup ka si Ibro sareng si Kardun. Pok Aki Udoy teh nyerios. Aki Udoy nyerios atanapi nanya eta ke barudak dua si Ibro sareng si Kardun. Nyerios deui bari nanya ka eta barudak. Ari maneh sahajang? Naon maksud di mana asal Banjarkerang Pamidangan? Saur Aki Udoy meuni tegas. Nya pedasna keranan pamirsa sadaya. Lain ari maneh sahajang? Naon maksud di mana asal Banjarkerang Pamidangan? Saur Aki Udoy tegasna keranan pamirsa sadaya. Naros ka eta si Ibro sareng si Kardun. Oh, punten Aki. Ngawagel ieu abdi Ibro. Dupi ieu teh rencang abdi namina teh Kardun Aki. Ari asal ti palih kidul abdi teh nya kiduleun dupi ti dieu mah nya ti rembur naonna minanya Pasir Bungur.
Pemirsa daya si Kardun Mairan Larasaki. ditempas deui ku si Ibro. Pamirsa, tupi kami teh nuju lalampah Aki nya kahujanan, nya hujan di perjalanan keleresan aya bumi Aki nya ngiring mampir weh ka dieu. Kitu pamirsa daya saur si Ibro. Pemirsa daya Ari Aki Uduy nyarios deui. Yap. Kalebet jang hilap Aki. Si Ibro sareng si Kardun kalebet. Nya kalebet dupi dilebet teh aya nini ocih bari mapagkeun kitu pamirsa daya. Pemirsa daya pok Aki Uduy teh nyauran nyimiar sih incuna saur Aki Uduy. Nyai. Nyai. Diwalon ku nu geulis bari tumungkul. Saur nu geulis pamirsa, Kah, berpikir naon Aki? saur nyimiar sih. Aki Uduy ngajawab, Lain calakeun cai Nyai. Keur ngaleueut. Nya ngaleut ieu barudak. kitu ceuk Aki Uduy teh pamirsa. Ari nu geulis teh ka dapur. Teu lila jol nanggeuy baki dieusi gelas aya caian. Pamirsa daya ari barudak dua teh olohok mata simeuteun ningali nu geulis nyaeta nyimiar sih. Ari nu geulis teh suantena teh meuni ngagalindeng mantak dedengieun. Saur nyimiar sih pamirsa daya nyarios kieu. Oh, sumangga nyanggakeun. Pintas pisan pamirsa cek Nyi Eis. Si Ibro sareng si Kardun galab pamirsa. Kasima ningali anu geulis. Atuh nu geulis teh nyimiar sih ari barudak dua teh garundem catur. Ngagentes dina hate masing-masing. Waduh.
Teu sangka di dieu teh aya mojang nu sakitu geulisna euy. Nya buah-buah nyi putri ti kahiyangan ieu teh. Da memang tadi teh aya katumiri saurna pamirsa sadaya. Ari Cilengkeung teh aki uduy nyarios. Mangga jang nyanggakeun saya aya. Da maklum di dieu mah leuweung pasawahan. Kitu saur aki uduy pamirsa. Eta barudak dua teh ruas asa kaget pisan pamirsa. Saur barudak dua teh, "Oh, mangga mun aki." Cik si Ibro. Sareng si Kardun teh seri koneng ningali kagelisan eta nyi mojang. Da memang eta nyiniar sih teh mojang gelis nakeranan. Ari nu gelis teh rambutna panjang ngarumbai ombak banyuan. Hideng meles bang baraan istuning sumauran sengit kembang kastori. Ari eta nu gelis teh raraina ngadaun seureut halisna ngajiler paeh bulu panona calentrik panona cureulek angkeutna endog sapotong lambaina ngajiruk sapasi beureum ambu cuy waosna beres pating kertip lir mutiara pangambungna kungkungan pamirsa beheungna ngabeheung kendi tak-takna naraje emas pananganana ngagondewa ramona cerentrik ngadaun eurih gunung sakambaranana ngabuah lingus siga anu nangtang pakulitana hejo wilulang cangkengna lenggik lir pepanting indisna dempok biola jaksi sajentungna kokrenyayan koneng umbyang keneungna ngandog sapotong istuning hade laur lair kepat. Kitu pamirsa nyimiar sih teh